Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ainul basirati sareng ari ainul basiro logat nama paningali panon hate kakek. Wayu abaru jeung dibahasakeun anhu tina itu ainul basiro naon binuril ilmi ku nur ilmu. Bisa ainul basiro, bisa nuril ilmi. Wa bi ainil yakini jeung ku ainul yakin. Jadi lapan tarodu ainul basiro, nurul ilmi, ainul yakin, eta kene. Matak nisbatna lapan kana makna teh seueur dina ilmu logika mah ilmu mantek. Tawatuun, tasakukun, takhaluku wal istiraku aksuhu taroduku. Ka ieu mah nisbatna lapan kana makna tarodu. Lapanna loba manana eta kene. Eta teh bahasa di urang ge aya. Cek urang Banten tai koto, cek urang Tasik tai hayam. Eta teh kene mana? Nah gitu. Eta disebutna nisbatna lapan kana makna teh tarodu ngaranna. Aya nu loba bahasana tapi hiji maknana ahkamul azaliyah, ta'alluqna sifat iradat, qada usabi, lauhul qada. Eta kene. Qada mubarrom. Eta kene. Itu lauhil mahfud, lauhul qadar. Eta kene. Qada mu'allaq. Eta kene. Jadi ibaratna seueur. Tah, jadi dina nisbatna lapan kana makna teh aya nu loba lapan maknana eta kene hiji, aya anu hiji maknana tapi loba. Itu hiji makna loba maknana hiji lapan. Nah gitu. Seperti hayawan. Eta disebutna teh eta mah lapan istiro. Jadi hiji lapan drejeun kuno loba. Hayawanun ari jalma hayawan sanes. Al-insan hayawanun nanti domba hayawan, sapi hayawan, ucing hayawan, jalma lalaki hayawan, awewe loba hayawan. Beda jeung lapan insanun. Itu insanun ari muning insan lain. Ari ucing insan lain. Tah gitu kan. Iya ge gitu. Mun kamari di ditu syi'aul basirah, nuril aqli, ilmul yakin. Tilu tuh ibarat. Nur akal atanapi syi'aul basirah. Itu senteran paningali hate. Syi'aun teh senteran sorotna gitu. Senteran paningali hate. Cacaan tina ningalina hate. Tah ieu mah ainul basirah geus nu kamari. Bagian sa nu kamari tah syi'aul basirah ungkola. Ungkola mah nuril akli. Atanapi mun imana ilmul yakin.
nu parinter akalna ukola. Gitu we tuh logat sederhana nama. Ukuran akal. Ta ayeuna nu kadua ainul basiro atawa nuril ilmi atawa ainul yakin. Tah kumaha ieu gawena ya ainul yakin reaksina eta yashaduka nyaksikeun itu ainul basiro ka anjeun ada maka kana eueuhna anjeun liwujudihi karena ningali wujudna Allah. Sabab tajalli ka Allah makhluk eueuh ta eta jadi makomna makompana ta eta kakara ulama itu nu can usul mah teu disebut ulama ungkola ari jalma teu apal ukuran nu pintar maca kitab ge ulama we disebut padahal bari teu nyaho Allah profesor ge ulama gitu ngan sebagian tina ukola cantik asup ulama tapi pan ari kanu pinter disebutna ulama ukola eta mah nu can usul mah mun jalma pinter tapi can usul sirna can makrifat can nepi ka makom jamu eta ukola orang pintar tapi sirna can tajalli ka Allah ka hadrat Allah can disebut ulama. Matak mursyid teh ulama na nu sirna tajalli ka Allah. Matak cek bahasa hakikatna kullu khairin bila waslah itu bahasa teh. Kullu khairin bila usulin fahuwa alladzi la manfaata. Salat ge teu usul mah aya manfaatna. Nah sababna can usul mah mau bisa ikhlas iman. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ibadah anjeun ka Allah kudu ulah musyrik nu teu musyrik mah nu tajalli nu can tajalli mah musyrik ka jeung hobi oge can bersih tina musyrik nu can tajalli mah eta teh moal narima ari nu teu apa kajeronan maka abuh aing sangka musyrik musyrik hobi nu can tajalli maka bae musyrik hobi sanajan teu musyrik jali. Bener artinya jali mah bersih tapi musyrik hobi mah henteu buktina mana ka surga nyaraneh kana salat musyrik hobi salat disaranean dalil Allah engko dikir la ilaha illallah tapi ka surga nyaraneh kana salat rempah geus teh mah eueuh mana la ilaha illallah teh dina henteu teh walapalan musyrik hobi nyaraneh kana salatna ibadah keterangan jibang musyrik lagi apalagi yang musyrik kedua kopi jeung jali musyrik merak musyrik samar musyrik merak musyrik anu kapangihu jalma teu pati paham musyrik samar mah lemas jadi kudu pinter pisan kakaranya mata tina musyrik kopi mah dina kitab hakikat diterangkeun moal bersih tina musyrik kopi kecuali nu atena ku Allah diraksa can diraksa teh arifin anu marifat bil jam'i can jam'u mah aya we musyrik kopi sok aya lin menang aing sakepeun poho ieu teh duit teh menang aing atuh musyrik ente kana diri sorangan rasaan teu musyrik sok diistighfaran lamun menang aing tara ti bareto ngaku menang aing nepi ka ayeuna ngaji geus 12 tahun menang aing keneh wae teu bersih-bersih ngaji kana musyrik datang nyaho musyrik lagi, sudah musyrik teh acong-acongan karena banyak itu karena pateko matak era ku batur kamari abdi ngupingkeun aya KDM ka aing sia nyangka musyrik pada aing nyeun patu nyangka musyrik pada aing nyeun patu ari sia nu jalma sangsara teu nulungan eta teh patung kae jedog tapi sia mah teh asa musyrik kudu usik sia teh lain patung mah ka aing pada nyeun patung yang ka musik ari sia ngejedog lempon inung sangsara duit loba cicing mah asa iman geus teh eta nu musyrik mah goblok
Waduh aing era cing. Era teh ngadenge itu. Aing diajengan can mikir kan. Gitu kan. Nyasor, ngarasa hebat. Duit loba. Cuk batur ngaji pinter. Ningali agama butuh, sanggup ngorbankeun teh sanggup. Patung jasa. Asa teu jadi patung. Ari ka batur nyeun patung geus nyalahkeun manehna patung. Maneh cenah patung tukang nyeun patung teh maneh nyeun kana diri dijieun patung. Batur ngaji teu ngaji, jeung batur salat teh salat patung sedih-sedih. Aduh aing era we. Nah teh mikir sorangan kan biar ke sorangan akang mah duka eta merasaan abdi. Aing aduh euy. Mus ngaku hebat pedah kopeah jangkung aing. Pedah disebut kiai batur asa hebat. Tapi ingat patung keneh aing teu nepi eta jelema tukang ngaji mikirna kadinya aneh. Kunaon kan tuh tidak tahu di nyalahkeun batur nang musyrik mah kieu teh nyaho hakikat musyrik. Boga sasaranean kalian Allah teh musyrik. Engko tadi wa ilahun kecuali di Allah, tapi maneh ari liar nyande kana duit musyrik kita teh. Asa musyrik kosok diistighfaran. Lamun rasa reug hate pada juga duit, kosok diistighfaran bara. Ada teh asa musyrik. Padahal menyarane kalian di Allah teh musyrik. Kekarasanya kan dosa urang. Dari tidak urus udah kagok bolokot tara karasa kotor. Make rebi umpat kajana kaceretan batur teu keut. Naos asa teu kotor. Da ari awakna mah leuwih kotor. Tibatan nu ngotoran. Tapi lamun nu bersih mah saeutik oge asa kotor. Mata anu tajalima ka Allah. Poho teh kan lain nganggap musyrik aing mah eueuh iman hukum. Mata cek Umar Farid mun aing poho aing mah sok sadap deui nganggap kufur aing mah murtad gara tuh. Urang mah pada sorot ka surga bari poho ke ka Allah. Balas naon? Balas teu bersih hate urang. Da kotor ka kotoran sakitu mah da asa kotor. Da geus kagok kotor. Itu. Tapi ahli tajalli mah sakitu ge bisa sakotor. Gitu. Gitu kan. Geus. Tah, ayeuna kaduana ulama. Ieu nyaritakeun ulama ya. Eta termasuk ulama. Nu kamari mah ukola. Abidin, muridin, salikin ukola gani. Can dipimpin ku sirihna. Da can tajalli ka Allah. Ceuk ahli hakikat. Lamun akang teu narima da lain ahli hakikat urang mah ahli dohir mah misi ngaji sare ti mimiti ge balik ditanya tas ngaji. Anci kamari ge al julusu fi majlisil diu pernah teu mikir udu teu kadenge ya cenah ngobrol teu kaharti. Naon sakuna keur udud mikiran deui duit keur meuli udud. Ka aing mun beak udud burit ka mana dengan duit teh. Maling hayam teu ngalap-alapa ieu teh. Ajengan ngomong teu kadenge. Balik mah ditanya tas ngaji. Mata aya ngaji ceuk ahli dohir mah asal hadir we di tempat pengajian. Ngaji we ditanya. Ting eling ting henteu. Da ari ceuk ahli hakikat mah nu hadir bari eling. Mun ningali ka guru moal nganggap moal nekatkeun guru nu pinter lamun mustamina eling. Eta we di guru teh datiahna sarapal Allah kapinteran lagi sarapal Allah. Maka mau musyrik ka guruna, mau kultus ka guruna. Rek kultus maka Allah. Da guru ge pinter teh ku Allah dipinterkeun. Mata guru maot nyangan deui we, da Allah mah teu leungit. Bener. Guru maot ceurik we geus da asa deui dengan guru. Allah mah aya keneh. Sabab ngaji musyrik. Guru hebat, poho ka Allah sok. Panasakeun ngaji. Lamun turun adab Allah keur harita kira-kira iman ka bawah mah. Ku ada keur Allah na gen hate. Pan balik masa ngaji. Duh, teu tarik deui ngaji. Geus tereh Rajab jadi ditarikan ngajina. Isra jeung Mi'raj ari hakikat salah teh teu diurus.
Ari keur anu dihandap geus we lalajo Isra mah hikmahna ngurus awak. Bisi ruku salah, bisi sujud salah, bisi leungeun maling, bisi otak mikirna teu bener. Kitu aya ngurus eta. Ari Mi'raj naon? Ngurus hate. Ngurus badan gambaran Isra. Ngurus hate eta gambaran Mi'raj. Da ari Isra jeung Mi'raj teh hikmahna lawan lambang syariat jeung hakikat. Jadi ibadah ka Allah bari hate wusul ka Allah. Eta wusulna lambangna Mi'raj mata tepi ka Allah na Mi'raj. Ari Isra naon? Isra gambaran syariat. Maka syariat kudu bareng jeung hakikat. Hiji bisa mah amal bener. Mata tadi itu dijelaskan kullu khairin bila wusulin la manfaatala la barokatala la khairullah. Itu sekali hakikatnya. Awah berkahna, awah alusna, awah manfaatna. Salat kok mau maling. Lamun hate usul ka waduh ruas kadinya. Tong katariting ngobrol eta nya. Kan sok ngaji we nu bisa da kajero meusa. Lamun dihandap mah aing mah salat isu. Naon salat awah manfaatna cek ajengan ge kembali aing. Eureun salatna eta mah frustasiin kitu. Disebutkan teu manfaat teh salat, mikir salat geus aya, kari kumaha ngarah salat mah rikah eureun eta. Putus asa adalah suul khotimah gara-gara putus. Tilu suul khotimah goreng hirup panuntungan. Putus asa itu kan. Kaduana ngabela salah, nu teh tong dibela. Boro-boro dibatur di diri sorangan ya tong dibela salah. Salah we aku salah. Itu katiluna wanian megawe dosa. Jalma rampus karena dosa mah. Wanian megawe dosa dalam munsieun maku dosa ge bari ceurik kitu kan. Ceurik itu aing teh dosa ieu teh. Matak teu betah cicing dosa, nu betah dina dosa eta ciri teh bener dina teh. Bal'am ge moal asup ka neraka atuh. Ari teu wani mah migawe dosa. Balasnya ka pamajikan jadi sanggup migawe dosa. Tak eta Bal'am cilakana. Waliullah nu santrina 28, urangan 3 santri. Bari ngajina Bal'am ngaji ka madrasah 28 muridna 28.000. Balik ka imah teh lain udun nonton TV. Naon kholwat di kamar. Lain ngopi kos urang. Lapar terus Bal'am. Lamun ningali makhluk parat nepi ka aras. Aras teh kerajaan Allah, tak terapoh kamu. Pan Mi'raj deh ya kan ila sama dunya. Ka alam malakut, di malakut naik. Langit 1 2 3 nepi ka 7. Ka 8 ka Sidratil Muntaha, ka 9 ka kursi, ka 10 ka aras. Ihtilaf Mi'raj. Tinggal dina tafsir sawi. Makhtalafir riwayatu fil Isra'i wal Mi'raj. Ikhtilaf riwayat Isra jeung Mi'raj. Tergantung ilmuna masing-masing. Qasalatul qadar we ikhtilaf. Aya nu ngitung tanggal 1 Senin, tanggal 21 Lailatul Qadar. Tapi tanggal 1 sare tanggal 21 budak. Da Lailatul Qadar. Eta ilmuna kan segitu. Batur mah teu kitu. Kumaha Lailatul Qadar teh? Aya disebutkeun wah. Atuh di Lailatul teuing kudu ngaraguan salikur tanggal 2 ge geus meunang betul. Tak nu dah hebat. Urang mah kudu ngaraguan Ramadan Lailatul Qadar. Ramadan can Lailatul Qadar. Matak ihtilaf mujtahid mutlak oge. Cek mujtahid mutlak sapali la tantakilu. Tara pindah na Ramadan Lailatul Qadar. Ari anu lain dina Ramadan mah Lailatul Qadar ngaranna darajatna hungkul ngaran beda. Cek urang teh bae ngaran man penting nilaina aku. Akang dibere duit
sekian ratus juta, ari si mah diberi emas sakilo asal hargana akur we jeung emas sakilo teh lain emas oge. Bener kan? Siapa mau diberi emas lain sakilo tuh sawah we sama saharga emas sakilo teh naon ya kan? Penting manfaat. Hayang disebut Lailatul Qadar. Mentak cek eta teh ulama teh jiga istilah ulama akur kabeh oge ngan ngabasakeunana beda-beda balas pinter. Cok atuh Mi'raj ge cek sakaol mah Isra ti Masjidil Haram. Cek sakaol mah lain di Masjidil Haram. Di mana ti bumi Rasul anu bojona Ummi Hani. Ti Ummi Hani di dinya Isra. Cek saware ti Masjidil Haram dua nana ge bener. Da nya tadi keur di Ummi Hani digotong ku malaikat dibawa ke masjid. Tah di masjid dibelek tuluy Isra gitu. Jadi dua nana ge bener. Ngan ulah nanyakeun teu penting ari mawana malaikat digotong atau dituyun. Teu penting eta mah. Nu penting mah ngabenerkeun Isra jeung Mi'raj. Nu penting mah lain kudu apal dituyun atau dipayah. Teu perlu eta. Yang anu jelas di Al-Qur'an minal Masjidil Haram tak jadi perhitungan Isra mah dirinya. Mata Isra teh Isra cek lugo mutlaqus sair, kadang-kadang lempang Isra. Tapi cek istilah mah sairu fil laili, saro fil laili, lempang ti peuting Isra. Itu eta istilah cek urfi. Istilah cek ya lamun Isra cek istilah nu dinisbatkeun ka Rasul subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mata Isra ka begitu lu. Cek lughat, cek urfi, cek istilah. Jadi ngobrolna beda-beda. Kulantaran kumaha ilmuna jalma ngobrol. Jeung kumaha makom. Waduh, aing atoh boga budak daek salat. Padahal ting bener ting teh salat. Tapi aku keur makom urang mah nempo salat ge heula. Atoh keuna tuluy na mesti ngaji we ka kiai. Salatna tadi teuing inget kana wudu teuing nu penting mah salat keur ukuran turunan aing masa kitu ge geus alus. Beda pan ari kiai mah budak bisa ngaji teh datang teh kalah ceurik. Pan urang mamikiran yeun pondok budak bisa maca kitab. Itu mah kiai, da kiaina geus uki jero eta mah beda deui. Kalah ceurik, Pak kunaon ceurik cek budak teu atohnya abdi bisa ngaji. Kitabna naon ge ditambul ku abdi teh cok rek bisa murup naon aing. Macuk bapana boro-boro atoh aing sia bisa ngaji. Di mana sia bisa pinternya manehna? Nya abdi pinter. Pinter di mana sia? Tadi ku aing diajakan sia dicalukan lila datang. Dan nyaho aing ngarti tah adan ka sia jeung titah salat. Dicampur ku baturan di kusut mah lumpat sia teh. Boro-boro pinter sote otak sia hate mah belenggu. Ceurik bapana teh. Kudu ka mana Pak teu masantren? Ka Mesir 2 jam sia ti Mesir teh angan ku sia teh ngaler tinggi dua. Sok. Guru loba santrina teu loba tiluan sia mah terlalu loba-loba. Pan ari nu langka anu boga inten berlian mah langkanya. Ari anu prahma teh aneh teh mah. Batu ali biasa mah dikobok paroga batu ge. Tapi ari inten berlian mah teh kabupaten hiji mah. Para terlalu santri getiluan eta. Mah kitabna teu kudu mah kitab sia mah paling geus ditambul kitab mah. Datang we ka ditu ceuk ajengan sia nangtung sia mah. Kitu ngadidikeun teh ka budak. Beda pan. Urang mah boro-boro bisa maca kitab karena santri geus atoh budak teh kan. Da ilmuna sakukuran urang atuh da. Mata kudu silih hargaan. Oh kitu teh kitu. Jadi mulai itu ka hati lu akan nyebut salah, bisi leuwih luhur badan urang. Ah gitu. Urang mah ngabenerkeun we penting banget atuh. Geus ngabenerkeun ka karuturuykeun kieu. Ihtilaf Mi'raj kita. Cek cakal malin kitu Mi'raj. Kumaha Mi'raj teh? Ya, ngan mufasir dina masalah Isra jeung Mi'raj diringkeskeun dina nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari Muslim. Ya si anu cek Imam Bukhari kumaha riwayatna eta lolobana ulama teh nerangkeun teh eta. Tuh nu sanes-sanes mah terang.
Tak sok aya nu ngabejakeun Sidratil Muntaha tuluy ka kursi tuluy ka aras sok kitu tah. Teu dibaca dan macana kitab Jalalain hungkul. Geus seperti Nabi Ibrahim mah ka dieu panggil jeung Allah. Geus kitu. Teu bisa nerangkeun satuluy. Cek sakal malin kitu riwayat sejen mah. Geus tepi ka langit ka-7 panggih jeung Nabi Ibrahim berangkat ka Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha naik deui nu kasalapan, pan ieu ka dalapan. Kasalapan ka mustawan. Di mustawan nepi ka mana? Fa khatabani rabbi wa ra'aituhu bi ainai basuri. Kada ulah cek Rasul aing nempo Allah ku panon mata kepala kuring. Pan bi ainai basuri. Majdub eta teh kan ulah diartikeun deui kalam atuh kita jadi mujasimah itu Allah ya Muhammad baru-baru nya di alam qadim ya Muhammad Allah ari Muhammad Allah lain kan aya nu wujud anu anyar di nu qadim mikir hentang sing bener naon atuh majdub maka arti sing diterangkeun ge dalam lain bagian urang eta mah mata kun penting mah ngabenerkeun geus aing tuluyna mah bagian kiai aing mah wallahu a'lam. Itu tuh bisa nerangkeun. Maka ya makom ajazu. Maka ya dina tafsir sawi dijelaskeun bisi hayang apal mi'raj ya sing ingat kudu nyaho heula jajahan alam. Mek nerangkeun mi'raj teh nyaho pembagian alam mah lieur geuning. Kok lieur tangka kaluhuran sirah. Da teh nyaho alam teh kan. Alam teh alam dunia bae alam akhirat teh paling kitu. Dina tafsir sawi dijelaskeun wa'lam annal awalima arba'un. Kanyahukeun ku anjeun. Ya, alam teh aya opat. 2 hadis, 2 qadim. Berarti di qadim mah Allah unggul dawuh nu qadim salian Allah bener. Muhammad qadim teu sahebatna Muhammad kitu qadim. Jadi di hadarat Allah malah edohir Muhammad Allah hungkul ngan bahasa Muhammad panggil Allah teh eta bahasa di qadim dibahasakeun ku urang padahal mah Rasul nyebut kuring ningali ka Allah teh akan kuring nage geus lain kuring da Muhammad dia teu ingeteun kana dirina jadi Allah ningali ka geus lain Muhammad Allah mata takrif musyahadah dina kitab ta'rifat ru'yatul haqi bilaki ningali Allah ka ulah aing ka Allah atuh aing keneh mah ya ente jadi lain Allah nu katingali teh tepekong badag gitu pan ari teu apal mah ilmu hakikat percaya we panggih Muhammad jeung Allah mat salat panggih jeung Nabi Musa balik deui nya praktekna ngan ari carana lain kitu kosku jeung camat cuk camat teh ya kuwu tos di bupati menang naon sia menang anu cuk camat moal kuah cuk bejakeun hiji ka bupati ka ditu lain kitu kan naon ya kan tadani jeung tadani di makom muqarrabin aya tadali jeung tadani hikmahna teh eta maka dina Isra jeung Mi'raj aya hikmah seperti kunaon Isra jeung Mi'raj lambang syariat jeung hakikat Jibril bareng jeung Kangjeng Rasul nalika Isra naon lambangna ilmu kudu jeung amal jadi Jibril teh ditanya Jibril naon itu menya Muhammad eleh ku Jibril karti tak Kang aya Muhammad beti papatahan Jibril itu cisok Kang ari jeung Kangjeng Rasul ari Muhammad ari Jibril makhluk Allah naon nu leuwih mulia daripada Kangjeng Rasul Jibril sehingga urang ge osok nanyakeun naonnya ieu oh ieu cek amal cek ilmu urang itu jadi Jibril mah wasilah mun eta bikeun ka Muhammad bikeun tah kitu pesuruh wahyu Jibril lain Jibril muatan Allah ka Muhammad kitu kan urang mah ningali Jibril poho ka Allah ya Kangjeng Rasul Isra jeung Isra na Rasul jeung Jibril teh
artinya ilmu amaliyah, amal ilmiah. Aya rasiahna deui hikmahna kunaon bi abdihi henteu bi nabiyhi henteu bi rasulihi. Aya ieu. Kunaon lailan teu ti beurang atuh ismi teh leuwih penting. Aya hikmahna kan. Aya ngan moal diterangkeun ayeuna kuduna Isra Mi'raj. Yang menggambarkeun unggul yang geus datang kerjaan pan urang aya. Bener. Sabab ari Rajab teh asrul hurum. Cek Kangjeng Nabi ya. In aradtumur rohata indal maut wal khuruja ma'al iman wassalamata minasyaiton fahtarimu hadhihi syuhura kullaha bi kasratil ibadati ma'al ikhlas. Kan mangga hatinya kan bahasa Arab. Mun anjeun ya cek Kangjeng Nabi hayang maot ulah ribu rohah teh salse mau ngeunah pan ribu cek Rasul sallallahu alaihi wasallam leuwih daripada nyeri dan leuwih nyeri daripada dicacat ku 300 pedang keur doraka nu kufur mah geus teu itu nu keur doraka mukmin doraka mata cek sahabat Gusti mu maot itu bisa bakul nafsin dzaikatul aing ge maot boro-boro mati kumaha tuh aya nu teu nyeri aya tuh ngan ngabejakeun nu eta mah nu nyeri na unggul nu teu nyeri aya Rasul eta buktina mun hayang maot teh nyeri tuh pan maot teh aya anu susah maot teh katingali mata kari geus maot teh baud katingali aya nu tiga seri maot teh kita gitu pan arek maot teh cenah cek meureun da saha nu geus ngajaran maot ahli muka sapa berarti di bejaan ku Allah di golongan ulama anu usul ka Allah nu tadi anu caang hatena ku nurul ilmi ta eta kan ari ku ukola can kepanggih coba ukuran lain ukuran ukola itu kepanggih pan aya nu bunga aya nu susah malaikat teh aya nu sopan aya nu teu sopan yang sopan kan badai nyambut nyawa akan di piwaran Allah tapi mun akan tos ngelilian aduh aya ngeunah rek maot ya Allah budak aing di Jakarta isu ke ka dieu deui ngareunah paeh teh kitu ieu mah lain kuas buser mawa bangkol sabab naon urangna jiga penjahat cenah atuh malaikatna ge jiga buser datangna jong panto bari mawa bangkol teuing keur sare ting kumaha langsung ge di bangkol eta mah ripuh kan kitu mah tapi pan ari anu alus maka tadina tukang pepelakan atuh mau teh panen Pak lamun akang rek panen sok atoh sok susah atau geuning maot terus susah kah eta teh rumasa tara pepelakan di dunia matak dunia mah tempat pepelakan atau maot teh dari panen matak aya nu maot atau torojol malakal maot bari sopan alus atoh aduh aing maot eureun aing macun ari suai mah teu wajib macun eureun aing numponan ka hayang pamajikan eureun aing teh ngurus kulawarga mun santri teh eureun aing ngawuruk capek teh tah kitu atau mun dieureunkeun digawe atau teh eureun pae mah eureun teu kataklif tadi keur ditaklif mah manggul ari ayeuna mah geus diacakeun mending mana manggul terus atau mending ari urang mah yang hirup lain arek padah manggul hayang manggul taklif di Allah hayang ulin heula urang can seubeuh ulin kaburu maot ceurik cadua jeung budak leutik keur ulin dicopot ku indungna ceurik itu kan gambaran hirup di dunia nu loba pepelakan mah atau rek panen tuh sing loba melakna di dunia ngarah panenna hebat tak kitu kan matak aya nu maot ripuh awakna kakucuran cai
leuwih linu daripada pedang ditangtungkeun ka langit. Nangkep pedang nyurudut ka handap leuwih linu ti kitu dicabut sakartil maut. Mata ceurik sahabat maut Gusti kitu. Ngan nanyakeun nu ngareunah ta eta. Si kari urang nu milih geus bejaan ku ajengan mah. Hayang nu nyurudut ya make pedang. Atau hayang bunga jika dijemput ke mobil piknik. Panurang geus ngoriung 70 urang datang bus atoan. Akitu. Ya datang malakal maut ngajemput ya atoh. Itu urang mah teh atoh ge teu luas-luas. Jadi ngadeg-deg geus datang malakal maut. Beda-beda. Nah gitu. Tergantung naon jangan. Beda-beda kan. Misalnya tulikeun saha jalma nu hayang maot ngareuna maotna bawa iman Islam sarta salamet tina panggoda setan pan keur maot setan teh nggoda haus urang ceuk setan sok sia sujud ka aing ku aing dibere nginum tempoh tacai katingali itu kan pan hese sujudna ge matak paeh aing teh itu geus ripu teu kudu sujud ngiceup we urang sujud kelek maot kubur. Ladang salat bareto ladang ibadah. Ah gitu. Mata waliullah mah ceuri kumaha peuting sieun ayeuna iman keur maot aing eueuh iman tah kitu we. Mata ku Rasul dibejakeun mun hayang maot mawa iman Islam ngeunah teu kudu ripu. Sarta anjeun teh salamet tina panggoda setan fahtarimu hadhihi suhura kullaha bikasratil ibadati ma'al ikhlas. Hormat bulan hurum teh mah opat. Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Opat. Di Al-Qur'an dijelaskeun hitungan bulan satahun 12. Kadituna minha arba'atun hurum. Tinu 12 bulan aya diangkat karena derajat anu mulia. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Ta eta hormat asruhu. Dina bulan 4 lobakeun amal soleh sing ikhlas salamet manehke tina panggoda setan. Maot mawa iman Islam jeung moal ripuh maot. Ayat 30 lempan. Aya nu ngap-ngapan seminggu teu deket pae. Tapi ulah kan yang kagoreng eta ge. Depan rahasia Allah. Cio mah loba dosana. Kudu ripuh heula maotna, tah ripuh teh meakeun dosa. Geus ti dinya ka ditu baca, da geus ripuh maotna. Aya nu kitu kan. Kali akan nyam bisi nempuh aduh sia teh ngap-ngapan buah ka neraka. Sing pinter mikir. Matak al-arif billah matara gampang serampangan menyalahkan orang batur ngap-ngapan gitu aing ulah ngarasa salamet bu aing mah leuwih ti kitu ngan cantang teu cilaka eta teh kitu teh bisa jadi mun jalma ahli ibadah tapi maot naripu meakeun dosa ibadah teh mah ku nyerina sakaratil maut kan itu nama Allah kan nyeri aya nu hampang tukang judi tukang mabok tukang naon paehna gampang coba jumaah opo ulah yang kalus kade taku amal eta mah digampangkeun maot teh garah buru-buru disiksa ke di kubur dibeakeun dikeun ditu siksa di dunia mah dagang tar jagat kalah ku beunghar mata kaajengan ge nantang ajengan salat tahajud getol duit maloba aing aduh kalah ngalaga ka aja eta maot teh reh eta ngarah gancang disiksa buru-buru sing cerdas mikirnya kan pokona kudu nyaho ka Allah tah gitu kan terus raja ulah ka dikulikeun dan encan jawaban lagi ngan bisa mulai teh jadi ini teh kaki dua los teh raja mah nepi ka Buya Asnawi jalan ka Panten beureut. Cenah-cenah 3 5 jam we pokona. Bae kumaha engke we cingeula. Rek ka mana-mana ge penting mah nasrul ilmi diniatan. Ngaderes ajaran ku ulah niat ka uruk urang Banten ge bawa jago batan we.
Itu teh ahli hikam kan. Ya, ari biasa itu ahli hikam. Waduh ngetes aing ku aing. Da ieu mah masih dites ku ajengan atohan. Karang kemun salah teh dijawab kan. Jadi we abdi teh bener. Nah, gitu lamun kapanggih kesalahan kudu atoh. Rek pinter urang teh mun kapanggih kesalahan. Ari ngomong hareupeun bodoh. Muhun ku salah kamu. Mal bener-bener kan. Atau kudu sok kita ngaji ku ajengan. Ari ngaos abah sok aya aing mah atoh mun aya abah ngaji. Lain mau genosen ka kolot. Lain kan. Ngarah lamun salah teh engke ditegor. Kadieu gede. Duaan negor salah. Pan jadi bener. Nah, gitu. Entak teh sieun. Aya nu nanya kan. Ngaji abdi di Jiguru. Pinter, muridna 3.000. Aduh. Aing kudu ngaji dites ku guru. Gitu. Cara hebat tuh kan. Akang hebat. Hebat di mana aing? Nu hebat mah guru aing. Teu dibere ilmu aing ku guru cagu mah bisa ngomong kieu. Guru nu hebat. Ulah kamu ngagukeun ka guru. Gitu kan. Urang mah pernah mun disebut watu-watu teh aing hebat bari lain menang kolot lain menang guru. Asa hebat teh aing pan lieur teh jalma. Tidak tahu diri. Mun anak hebat teh bapak jeung indung hebat mah kan nu ngadidik urang. Urang mah ting kumaha ngadidik anak bisa teh. Saperlu sok kapung sok ceuri aing teu bisa ngadidik anak juga apa. Aing belegu-belegu bisa ngomong gitu. Didikan gitu. Ulah sieun. Abdi mah ruas keneh di hareupeun bodoh ngaji. Sabab sok sumuhun wae teu misalkan jalan sana. Petak aing kudu hati-hati teu saomna barodoh hungkul. Mungkin bisa-bisa sumuhun ka aing. Aing teh apa-apa di akhirat dilayak ke cek mamar bisa teh. Ada saya jadi ajengan dilayak ku santri di akhirat. Waduh, ekornya malah geus aing ngomong batur. Sia. Nu penting sia tong jadi contoh we. Santri maneh garoreng kana teu cenah. Hubunganna jeung maneh lain samin ahli. Boro-boro santri anak mah ka aku suka cenah di akhirat mah dituturkeun di numpang. Ulah agung keturunan aing anak wali aing ari nuturkeun al mulia saja. Ari teu nuturkeun mah lain samin ahli mau jadi mulia ieu. Teu kuduri. Kita kali ngaji di pamijahan suci. Aing suci dengan saalus. Kang Joseph ke pada ngajarahan. Ke penting mah kudu atoh turunan alus. Sabab ari turunan alus mah alus tetap teh hese. Da darah kuat. Tak lamun bapana tukang nyeun hasupan budakna tar hese nyeun hasupan. Si eta mah pinter. Bapana tukang main bola budakna alus main bola ada darahna ge eta teh ruhani darah teh. Bapana tukang ngaji ahli tauhid anakna teu ngaji ge nyambut tauhid. Tak ulah ngahina. Kira-kira teu bisa baca kitab. Hatena mah usul itu lah tauhid betul. Sabda darahna darah guru urang. Tak ulah ngahinakeun anak guru kajenting teu naon. Sabda darah kuat. Ngobrol mah bisa beda-beda. Tapi ari ngaran usul mah anggar hiji ka Allah. Nah gitu kan. Terus tuliskan ngaji teh itu kemana daik. Ya benar kerajaan tak gitu kan. Sehormat ku amal soleh. Rajaban teh lain yang teh wae mun ngaji. Lobakeun amal soleh bulan Rajab. Cek akang teh aya kurang nepol bedug we sabulan Rajab ngahormat bulan itu rek tadarus sasape-sape tilu juz teh sabab bulan Rajab. Cak itu teh kudu numpang teh kudu hormat ku nyeureurkeun amal soleh. Fahtarimu hadhihi syuhura kullah. Bulan hurum hormat ku nyeureurkeun amal samampu-mampuna nu bisa salat. Ulah kudu Rajaban muncit doa muncit sabu teu kudu eta. Pan aya anu pebuncitan loba dahar balik Rajaban salat jam 8 sabab sarena subuh dates dahar wae. Eta mah lain kitu kan. Ku nyeureurkeun amal
Mata tahun teh bagi ka kieu ya. Lamun tik-tikan dia ke Allah itu. Pana urang sok neangan anu gede ganjaranna ibadah oge. Itu padahal mah sedekah ka fakir miskin tara. Ari ka haji mah pulang anting terus. Yang itu pada apa mana nu leuwih manfaat. Lain ulah haji udah wajib bari ari geus kan timtu mah lain wajib. Bo alus kana dipake ngamekakeun tetangga teu begal atawa dulur. Kitu kan. Teu apal hak jeung kewajiban. Kudu sing cerdas kudu. Sing cerdas. Kamana ngagunakeun kekuatan urang dipasikeun ku Allah itu nu leuwih manfaat. Mata nyeueurkeun amal saleh. Kudu ku mudah ngonang batur ngonang kiai teh kudu di imah we tadarus baca Quran au rojaba. Tah kitu engke muharramah. Mah kudu pira wae muharraman mencit sapi tilu. Fakir miskinan 200 nu diberena. Tah kitu. Nya kitu ge alus cenah insyaallah eta oge. Itu ngan sing ingat idbil wujudaka fi ahli umur. Nu ditemrak-temrak masuk hese ikhlas nanti kan. Begitu. Ari bisa mah ikhlas eta kitu naon. Pan ari maca Quran mah di imah teh ciri ku batur. Siapa tara datang ke rajaban, padahal si eta tukang rajaban apa penting. Itu nyeueurkeun amal sok muharramah naon. Hormat. Tahun bagi dua. Anu genep sairus syuhur. Anu opat ashurul hurum. Nu dua deui sayyidus syuhur. Mana? Ramadan. Itu kan. Tuluy aya nu disebutkeun bulan Sa'ban. Ranking kahiji Ramadan, ranking kadua Sa'ban, nu matak peutingan nisfu Sa'ban teh ranking kadua ti Lailatul Qadar. Moal aya ceuk Rasul nu leuwih mulia waktu daripada malam tengah Sa'ban. Besok disebut nisfu Sa'ban da Lailatul Qadar. Nah gitu kan. Ranking kahiji Ramadan, ranking kadua Sa'ban, ranking katilu Ashurul Hurum. Anu kaopatna sayyidus syuhur. Sayyidus syuhur mana? Anu kaopatna sairus syuhur. Genep eta. Nu tadi 4 jeung 2 saudara? Genep. Sairus syuhur genep. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Awal, Jumadis Tsani. Itu kan sabaraha opa tambahan deui ka seuneu Sawal naon deui Sopar geuning Sopar pangmujudna Sopar mah kosong soprun matak aya dina kitab hikmah anu dibeli ku Abdi Bekah ulah sok arusaha bulan Sopar dakara baratian cicing we Sopar. Waduh, cincin meuli kitab ieu bisa nyalahan. Urang Bandung maca kitab ieu ngedul ieu gara-gara bulan Sopar. Da teu apal hakikat Sopar. Keun keur hitungan mah kitu kan, klasifikasina waktu Ramadan. Tuluy Sa'ban, tuluy Ashurul Hurum, tuluy sairus syuhur. Nu genep bagi dua Ramadan, Sa'ban, nu opat, nu genep. Nah, eta teh makom dina makom hakikat ge aya eta rohani teh kan. Di dunia aya eta waktu. Di alam rohaniah ge aya. Naon? Ramadan muqarrabin. Sa'ban wasilin. Itu kan. Ari eta nu opat salikin. Can nepi ngan keur lempang menuju Allah. Salikin. Sairus syuhur tadi naon? Abidin. Tapi ibadahnya bisa halus kan. Jadi masuk ke wilayah Allah. Tak ulah terpaku karena waktu. Nu dihitung ku jam jeung menit. Ya kan? Lamun akang makom abidin hitung-hitung mun bulan mah bulan anu genep.
Mun akang termasuk pakong wasilin hitung-hitung geus ban tere Ramadan. Kelila jadi mukor Robi. Nah gitu kan. Dari keur ahli Allah mah kabeh oge jadi Ramadan. Ulang hitung Robi gawe ai mah rek barakat berehan ka Ramadan. Sabab ti kelanana loba pan Ramadan 1000 nepi ka sakahoyong anu. Sya'ban 700, Asyurul Hurum 70. Bulan Rajab malah diuk pengajian sarojeng 70 kali ngaji, sekali ngaji. Itu sairu syuhur 10, 70, 700, 1000. Tak eta teh kan ari ke ahli tajalli mah waktu teh akur kabeh oge. Matak aya nu ngajelaskeun bahwa Lailatul Qadar mah dairatun fil amri, tiap bulan ge aya. Malah cek Abul Abbas Al-Mursi mah tiap detik Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal 21. Tak aya Kiai Muslim tanggal 2 ge geus ngagebraya batuh. Tanggal 1 puasana kakara arep geus ngagebraya sabab ari usul. Lain Ramadan nurku usul teh. Dari Lailatul Qadar teh pan usul ka. Nah Lailatul Qadar cek hakikat mah usulna teh ka ma'rifat bil jami. Mising di bulan Rajab ge, mising bulan Sopar ge ma'rifat. Sopar teh kerja mah ahli usul mah hitung-hitung Ramadan. Safar kabeh Ramadan. Kawas poe we kabeh ge Jumat. Ieu mah Jumat ge Salasa. Pan anggar di pilihan mah aya Salasa poe Seuneu. Mentak aya utang hitung tai lutung. Ulah sok kawin ka awewe nu modalna Salasa, panas sok nyarekan wae. Eta percaya ka dinya. Hari mere duit ulah sok poe anu moal bejakeun da bisi ku akang keur dipake. Sok beak duit cenah teh lamun sedekah poe eta. Waduh lamun itu hape. Men harita diberena isu kaburu bangun lieur ka. Tak diringkeskeun ngaran Jumat teh ya pang alusna poe Jumat teh naon jam'u usul. Pang alusna bulan Ramadan teh Lailatul Qadar pang alusna bulan Ramadan teh naon jam'u ka Allah. So kari kumaha deui kan. Mata waktu alus kabeh. Yang mau diutang hitung aing mun poe waktu kawin alus itu. Wah moal hayang Jumaah wae. Jumaah asep teh jam'u. Lain Jumaah poe Jumat rek prasmanan ge hese bukan. Kaburu Jumaah. Entak anggar sok meulih teh poe Minggu udah salse. Kaget. Mata cara kan abdi menyuji lah kabeh waktu mah alus. Cek ahli tauhid, cek ahli usul, ahli marifat, tempat dijieun ku Allah, asal maneh cicing di tempat bari hate eling ka Allah, marifat ka alus tempat keur maneh. Eueuh nu goreng. Ieu mah teh tong dibeli goreng. Yang harus maler bari datang ka kaum. Wah, huntu kala cek teh goreng usaha cenah sia. Teu aya teu keur maju usaha salah imah itu kan. Kaluhur sia yang hareup. Kaki dulu salah, kakalih salah. Lain gitu, kudu eling ka. Nalika eling mah nu goreng. Boro-boro salat eling, tigubrag kana dosa we bari eling. Ku Allah dibisakeun tobat. Kala beuki alus, lain beuki ngedrop ka handap. Ya mau boro-boro doraka, salat ge ngedrop kalah. Da salatna teu eling. Karenya kan tamat ngaji teh. Ka mana deui ya kan hirup hayang bangsa susah. Tak ngaji ka kiai geus meunang ilmu tasawur tuluykeun kana tasdek. Geus tasdek taroki belajar ka mursyid. Geus taroki sing bisa tajalli. Sing nepi ka tajalli, geus tajalli tadani, geus tadani tadalli, geus nepi ka dinya jadi kakasih Allah tireng-rengan umat Kanjeng Rasul nu bakal ka surgana dipimpin ku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Milu jeung alutan Abu Bakar Siddiq. Mun teu nepi ka dinya mah moal milu. Neangan ka aing neangan Abu Bakar moal kapanggih suka. Tapi sing teu wawuh ge ari anu geus asup mah milu. Aleuh. Kitu kan. Cara naon? Muqarrabin. Isul muqarrabin
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ah gitu kan. Haji Hikam itu kudu panjang-panjang logat kan. Rada rame hari itu ka jero mah kan. Tapi karo wasugan teh ainul basirah teh kumaha. Ada maka kana eueuhna anjeun liwujudihi karena wujudna Allah. Kusababnya cika Allah makhluk eueuh tak gitu. Matak ngaji can kadinya mah can jadi ulama. Misi ngolotok kitab sakabeh ilmu kabeh geus bisa diaji. Tapi mun rohani akan hati akan can ditepikeun kana makom ningali makhluk eueuh ka Allah karena Allah mukul wujud. Kunaon eueuh man indiroj dina wujudna Allah. Artina akan kun ningali kana kahadrat Allah akan hate katutupan kabeh teu ningali ka termasuk kana diri majlub eta bisa. Ke akhir-akhirna mah matak aya ulama can majlub ulama maka karama makom wa silih. Tak kitu maka wayu abad jeung dibasa wa hakul basirati jeung kateluna hakul basirah. Wa hakul basirati jeung ari hakul basirah wayu abad jeung dibasakeun anu tina itu hakul basirah naon binuril haqi binuril haq. Wa bi hakil yakini jeung hakul yakin. Eta yasaduka nyaksikeun itu hakul basirah ka anjeun wujudahu kana wujudna Allah la ada maka teu ingat kana eueuhna anjeun walau wujudaka jeung teu ingat kana wujudna anjeun. Jadi lamun geus diganti nurul ilmi ku nuril haqi hate akan engke tajalli kana nur dan Allah ka makhluk mah teu inget aya teu inget eueuh eta makom awadna. Tak kitu kan. Lamun aya nu teu ngaji ilmu hakikat mal apa? Makom awadna eta. Hakul basirah. Imana hakul yakin. Tak eta bagian hukama. Mun hakul basirah hukama, lamun nuril ilmi ulama, lamun nuril akli ukola. Rada aya rambyang-rambyang ya Kang. Kita akan geus diaji ieu teh mikir datang ka imah teh, aing lobah mana? Atau can asup ke mana? Ah gitu kan. Ukola kamari abidin muridin saliti. Eta ukola, can kasup ulama. Ari ulama mana? Ulama mukmin wasil. Zaman iman dina makom tajalli ka Allah. Mukmin wasil. Buahna tina mukmin wasil kumaha? La yaltafitu ilal aqwan. Tara ngareret hate ka aqwan. Tujuan ka Allah. Nu katingali ku hatena teh Allah. Lamun arek ka sawah, migawe maka sawah, tapi tujuan ka Allah. Ka mana rek melak pare? Mun hasil tina pare rek dipake bekal ibadah ka Allah. Ibadah nu mana? Ibadatul waslah tuh ka Allah. Lain rek melak pare, geus uber pare dijual, ku aing pake meuli motor rek ulin. Lain gitu kan. Allah. Matak buahna tina usul ka Allah mah tara ningali hate ka makhluk Allah. Taslim ka Allah, tafid ka Allah, tawakal ka Allah, ridho ka Allah. Nu tadi di ditu nu ukola kumaha muraqabah isin ku Allah, sieun ku Allah. Eta tadi nuril aqli. Mun can aya sieun ku Allah mah can aya cahaya dina hati. Can aya sieun, can aya era ku Allah salat aing mun teu salat apa Allah. Diberi nikmat zahir, nikmat batin, dahar aing nikmat tapi dulu lohor aing teh salat era itu kuat. Urang ge ari hideng mah era di. Jang tak udud sia duit teh 100 juta. Cik pangomekeun ledeng aing heula. Pira aku teu aya kitu kan. Ari nyaho mah diberi nikmat ku Allah, pira aku teu era dititah ku Allah mun teu migawe. Era sieun muraqabah. Eta syi'aul basirah. Disebutna imana ilmu yakin.
Lamun datang nuril ilmi nu disebutkeun ainul basira akan ningalina ke hate tujuan ka Allah. Kasabah mah keur bae, neangan duit kajeun ngan tujuanna ka usaha ini ke Jakarta geus hasil rek dipake bekal ibadah ikhlas ka ta eta lamun hayang ulah mata tafwid, taslim, tawakul, ridho. Kita di ulama mata cara kuntang ginting ulama salsewe dari ridho aja. Itu tafwid ka Allah, pasrah wae ka Allah. Batur panen aing setengahna euy da kubeuri pikeun bae sakitu dan geus aing mah ridho kana bagian ti Allah. Itu panas mah aing ari budak alus ari aing teu panas aing teh. Ari tatangga alus ari urang goreng panas ulah. Da aya rezeki maun, aya rezeki madmun, mamluk. Aya maksud. Ngarti bab rezeki sih. Tah kitu kan. Nu katilu mah hukama non nuril haq. Di ngaranna teh hakul yakin mun dina bahasa iman mah hakul yakin caangna tina nur dat Allah atawa disebutna teh hakul basiro. Nah gitu lapan tarurupna hakul basiro nuril haq hakul yakin hakul basiro. Tak gitu. Kumaha buahna tina hakul basiro nyaksi anjeun kana wujudna Allah ari ka makhluk teu inget aya teu inget Allah. Eta teh geus saluhureun qoba kaosen. Qoba kaosen mata jali ka Allah ngan aya ingetan saeutik deui makhluk teh. Engke mah makhluk ge aya eueuna ge teu inget. Nyaksi we sir kana tajalli kana nurat Allah. Tah eta hakul yakin. Sabaraha golongan hakul yakin dua, hiji majrubin, kadua muqarrabin. Buah tina hakul yakin, buah tina ya kan tina nuril haq naon pana kamil jeung makom. Itu tadani jeung tada. Moal bisa tadani jalma, moal bisa tadani jalma lamun can aya nuril haqqi wasa nuril akli nuril ilmi nuril haq. Kumaha Allah masihanana kana hate jalma maka makom ibadahna jalma aya di eta makom. Tah kitu kan ari kakara nuril ilmi mesti kakanjetan hayang tajalli hese da can aya anu bisa ngareaksikeun eta kan can aya kekuatan ti Allah dibikeun ka urang. Nah itu rada aya namanya kan bersam. Waduh ayo leulah kene ibadah teh. Aya nepi ka jadi mahbub Allah teh kan beunkieu. Sugan poe ka masjid salat pokok ngacilipit kopea halus. Surga kan atuh enteng bener gitu dengan surga teh kan. Hanya diganti ku baju ngacilipit. Ayeuna kan. Geus eta nuril ilmi nuril akli nuril ilmi nuril haqi mun tilu nur ieu geus datang ka urang anjeun jadi muqarrabin maka waktu anjeun mun poe kabeh Jumat lamun bulan kabeh Ramadan eueuh sapan eunang tong sieun ku sapan tong sieun ku poe Sabtu tong mata di antara sahabat mere duit kudu poe anu jaga di zaman sahabat geus saya begitu ngan jawab ku sahabat ahli hakikat waktu dijieun ku Allah jeung nu bogana Allah. Tempat dijieun ku Allah jeung nu bogana ge Allah. Asal urang hate tajalli ka Allah, eueuh tempat goreng, eueuh waktu nu goreng. Wa man ladzi faqadaman wajadaka eta cuping nu aturillah. Ngan ngalunggatanna hese santri teh kalah perek daripada ieu. Karena makna eta 5 tahun malieur keneh ngalunggatan eta kan. Cak santri kade bagi lemur ulah arulin kepada naik ya libur ya kan 20 poe kalau 20 hiji bener ini 18 ke tanggal 10 asuh jaga kan kade baru dah bisi kacampuran kudu tu para balik liur deui ajengan di dieu
terus menang beresan mentak jaga kuat tang itu perlu karantina kemana sih ya udah gitu kayak geus menang memeres itu ribuh deui wae akang ayana kayak diliburkeun kan ahli sadayana itu dewan lagi hari Rajab mah kulina di nah gitu kan moga-moga berkah sadayana kan penting selalu eling ka di pesantren eling di imah keur cager keur geri pesak cager geri ge sarua eling insyaallah salamet di omean hirup Allah kan sakitu hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.